Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Devia Putri Septiani, kelas 12 IPS 3. Di dieu abdi bade macakeun sajak tentang Jante Arkidam karya Aji Prosidi. Panonna beureum siki saga, leungeunna seukeut lalancip gubang, niplasan badan palapah gedang. Arkidam, Jante Arkidam, dipangaduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan. Arkidam, Jante Arkidam, dipeuting angkep ku mendung, Jante raja alam petang. Matek aji paharawangan, manjing kaliang susoroting sinar, jaruji besi pak gede milang kuramona, ngagisik hayang sidik. Jante mencerang mantri polisi, ki mantri tindakan andika leleua bikang, ngabokong jalma nu keur tibra. Arkidam ditalikung leungeun dua, sorot matana ngetab seuneuan, samemeh beak poe kahiji, Jante minggat nitih cahaya. Kaluar ti penjara samemeh cuntuk peuting kahiji, mantri polisi nguseup di dasar walungan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.